Aduh, marab udah. Tadi ngeluarin bebek udah. Entok juga udah. Duit gak ada. Yuh. Kopi juga di rumah udah habis. Rokok tinggal berapa batang lagi nih? Waduh, 2 batang lagi. Mana ya kita ya? Oh iya. Ada teman gua pulang dari Bogor. Sekarang dia ada di rumah kali ya. Kita ke rumahnya aja. Lah, tarik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Orangnya ada nggak ya? Duh, emang udah lama sih. Waalaikumsalam. Sahanya. Buset, Dad. Lah masa nggak kenal? Sahaya teh. Buset. Oh, Jason. Aduh, Buset. kemana wae, Jang? Aya. Aduh. Buset. Aduh, Aduh. alhamdulillah. Kumaha kabarna ya? Alhamdulillah kabar mah sae. Alhamdulillah, syukurlah Kak. Iya. Rarasan teh anggar keneh wae geus 30 tahun kosi-kosi keneh wae. Lah emang kos kieu kayanana. Di mana wae ya? Kadang-kadang nya tilio, untuk tilio nya biasa marah bebek. Ngurak osok. Ngureknya osok kadang-kadang. Diuk. Aduh. Ka mana wae kada ketempo ya? Ah ya euy, usaha leuletikan. Alhamdulillah. Geus boga mobil barang. Aduh, boro-boro mobil sapeda ge nu aya ge butut deui. Imah kajian imah. Alhamdulillah kajen teuing ongkos kandang hayam ge imah mah. Alhamdulillah. Eta kan tempat berteduh. Jadi kieu ai batur mah jeung kenalan teh nanya teh anak. Boga anak baraha. Karena urang nyaho ieu can laku-laku. Aduh, ulah disebutin teh lakuna. Emangnya. Emangna. Jadi kieu ayeuna mah heunya. Maksudna ngopi can ya? Acan euy. Hayang ngopi hayang. Nya. Oh, kalau kebeneran sih emang kebeneran. Eta nu harap-harap. Udud aya udud. Udud aya nya 2 batang deui. Emang kieu tuman unggah ulin gade ngopi ieu Geus mah. aneh. Ayo kedeng urang nyeduh kopinya. Nya, sok. Nini ukur balanja tadi mau duit sepengki. Waduh, hebat sih. Ke warung ngerek meuli ieu angeuneun. Wedeh. Bagi-bagi sapengki mah tuh. Sakeupelan ke? Aduh, ninggang kebeneran euy. Kebeneran. Emang teu boga duit, udud ge 2 batang deui. Ayeuna ulin ka dieu kebeneran pisan ninggangna aya di imah. Disuguhan kopi. Alhamdulillah, kopi mah aya. Tah. Kan lalauna mah eueuh ya. Kaceun teuing geus suguhan kopi ge geus alhamdulillah. Sedep kumaha ya, nikmat. Ududan heula. Beda kopina tanya ieu mah nya hampura we teu disarwakeun. Tah. Ai ieu mah kan untuk jelema kasep. Buset, bungbung goreng. Ya ilah, bungbung urang can laku. Jadi gitu. Kopi teh anu mere teh hideung deui. Kopina diinum kopina. Nya. Hatur nuhun ya. Ayeuna teh damel teh di mana ya? Alhamdulillah edamal mah. Oh. Lantrak lintrik. Aduh, lantrak lintrik. Sugan teh kantoran PT RT tuh aya. Aduh, lain RT PT. Aduh. RT geus aya, lurah geus aya nya urang kumaha tuh. Rek jadi pejabat teu laku. Rek digawe tanagana eueuh. Ngopi beuki dah beuki udud beuki di mana nyokotna. Ninggang di urang apes euy. Heuh nya. Imah paguh. Nya duit kadang-kadang weutuh. Nya beuteung sokan seubuh wae da. Da ulin ka dieu disuguhan da pasti seubuh. Nya. Cuman posisina pamajikan anu eueuh. Ya. Mentak nanyakeun geus boga mobil baraha, boga imah sakumaha. Da puga ai pamajikanna pung ngadenge kambar teu laku. Ya. Hayang laku. Hayang. Jadi usaha sing getol supaya loba duit. Nah,
lamun urang geus loba duit kabeli mobil loba kajian imah gedong kabeli tanah lega kudu neangan awewe pasti loba anu daratang intina jang usaha jang. Aduh bener sih kadinya namanya Ulah usaha naon tah usaha doang naon tah digawe usaha kudu dijikeun gawe usaha kudu dijikeun sok pecah hartina kumaha digawe jeung usaha tah lebah dinya urang can pahamnya didinya teh anu digawe mah macam nu karuli eta nah lobana kan zaman ayeuna mah awewe zaman ayeuna teh yo didinya ge apal meureun nya untuk PT neanganna perkantoran da moal mungkin anu model kos urang neanganna ngangon bebek maraban kepis ya bebek baraha ayeuna alhamdulillah bebek mah nya amun keur ngariung kitu mah sok teu kaitung geuningan alhamdulillah ayeuna cenah bejana boga empang patin ayeuna alhamdulillah ukur merintis 2 bulanan deui lah engke lamun jadi bos mah loba ieu nu neangan lah loba nu neangan nyawa nagih nyona nya anu nagih sih nya pasti aduh pokona mah ge ditariangan jadi uyup ya kopina sok hayu ngopi hatur nuhun pisan bener kata pepatah nya imah page duit we teh beuteung seubeuh cuman pamajikan anu eueuh ayo geus ngopi we ngeunah lah ngeunah geuning nya ngeunah teh meuli buatan aki-aki mah beda wae jeung nu sejen aduh ieu teh gratis tong mayarnya lah amun mayar urang duit mana 2 rokok ge 2 batang deui itu atuh macen lah jadi hayang rokok hayang rokok mah tenang kadang urang meuli percaya ke dinya mah lah balik ti Bogor buset deh percaya orang bandar Bogor mah lah apa orang Bogor mah orang Bogor urang mah nyanggar we jeung teri ya sakitu ge syukuri nikmati alhamdulillah ngomong-ngomong can boga ka Bogoh sebut ka Bogoh sih aya kayaknya cuman posisinya taekeun apa henteuna eta nu jadi bahan pertanyaan jadi mana nu bogohna oh halus benar eta bener berarti boga ka Bogoh bogoh henteu benar menang aku mah cek paribasa cuman asa ulah ngabogaan gitu ngabogaan kudu sakuduna mah kudu mun geus daekeun mah kudu dibogaan iya urang niat ka dieu teh kajenting jauh di teang deket kumalah pokoknya intinya eta weh ka dieu teh ngan naon tah aya niat gitu aya niat naon tah bade nginjem duit euy nginjem duit di mah udud geus teu boga beasnya apalagi sakieu teh acan boga pamajikan ya duit mah aya gitu nginjem sabaraha tong gede-gede teh mah tadi kan cenah cek dinya ini dibawa aku ini duit bawa aku ini tadi sapengki nyaho sih aya pamulanganna urus meuli mecin abong atuh eueuh mah nya aya meureun 500 perak mah buset 500 perak meuli cangceut dia tuh mamahi udud sabatang ge 2000 ya sugan nungguan ini kedeung mau duit kan belanja ke warung ya sugan aya pamulanganna kitu japu urut naon gitu aduh minjem duit pan tadi gini tanya minjem sabaraha ya sabaraha wae kin lah kumaha nungguan kedeung ini balik di pas di warung ya lila meureun ya kuateun kedeung isa aduh kaleumpang ka Bogor ampun pasar aku jauh-jauh teuing ya mainan teu biasa belanja di warung deket mah nya warung deket tah boro-boro naon neangan limun ge hese kadang-kadang eta bener teu boga beas bener busut deh beas teu boga udud ge nya sabatang meureun da diisep eta kadang urang gara-gara karunya teu lagi urang mah karunya da ikan uut teh puguh atuh asa ku abong atuh kitu ngaranna bang tahun-tahun aya tah mananya tah alhamdulillah 2000 sabatangeun Busti can mahi kurang mangan sabatang
Sudah. Cuman aya kene. Eta kita. dan duit. Alhamdulillah. Gusti 7.000. Saliter kabeuring can saliter eta. Biasa ayeuna 8.000. Kurang. Masih kurang. Kurang neangan deui. Nah, di dia nyelip. Buset eta dan duit. Ampun. Ini ya. Tadi yang bawa kabel ya. Main meureun 2 liter mah nya. Encan. Aduh, amun aya mah gocap ge tenah naon ya. Sudah ngaturang neangan deui. Tah. Gusti bener. Wow. Ieu mah bener-bener ieu mah yo, jelema yo. Main meureun. Ampun. Ya, main. Ahilah. Sakieu ge Alhamdulillah. syukur alhamdulillah sakieu ge lah. Tunggu deui. Aduh, hatur nuhun yo. Sakieu ge. Bawa we Waduh. sakitu ge mangpaatkeun. Udah eueuh. Ieu ngarasa ieu teh ikhlas teh ieu. Alhamdulillah ikhlas. Aduh, ngaranna sohib mang tahun-tahun 30 tahun. Waduh. Balanjakeun ka. Iya amun duit cenah bisa pakai kawin ya 30.000 32.000 ya bisa kawin wah nggak boleh Mangpaatkeun. Belikeun ka beas. heeh tadi mah beas teu boga udud eueuh kanan Ulah udud wae atuh. pusing kan mana ayeuna isukan kudu catering kan Mayar teparat catering. marah beta ulang ngalakon si kepis okos urang mah urang atuh teu gede-gede kepis atuh gede Kopi inum heula. aduh kadieu teh kadon ngarepoteun euy ngomong malila ya Gaere ka mana? ya biasa kan gedeng di magrib meuli beas ieu ieu ge hatur nuhun pisan Belikeun ka beasnya. heeh meunang 2 litereun Alhamdulillah eta ge aya rejeki kene. heeh aduh adi ge gadon repotkeun euy duh Kali jalan. heeh hatur nuhun ya aduh korek ketinggalan lah menang uji Goblok budak teh. Aya geus urang duit teh mantok balik. Mendingan teh babe jujur alitan mah.